Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngankeun kenamin Abi Naila Kanita Sapitri di kelas 10 bahasa. Abi bari ngawawancara Ibu perkawis pembelajaran di pandemi. Mangga Ibu ngankeun kenamin. Nami Abi Widya Agustina. Nun Ibu urang asup ka sesi wawancara. Abi bari ngadugikeun beberapa pertanyaan. Mugia aya nu teu bisa dijawab Ibu tiasa langsung nyarioskeun. Pertanyaan kahiji, naon wae anu rubah menurut Ibu saprak aya corona kana pembelajaran? Saprak aya corona, barangkali janten henteu lebet sakola, barangkali pembelajaran di bumi ngangge sistem daring. Ibu, ke pertanyaan kedua, kumaha wae pendapat Ibu tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh ieu? PJJ atau pembelajaran jarak jauh ieu menurut abdi kirang efisien. Barangkali janten kirang ngarti kana pembelajaran, kana materi, sareng kirang aya semangat belajarna. Dengan Ibu, ke pertanyaan terakhir, naon wae harapan Ibu kangge kapayuna jeung pendidikan? Harapan abdi mah kanggo pembelajaran kapayuna mugia pandemi enggal berakhir, barangkali enggal lebet sakola supados kanu materi ngartos sareng aya semangat belajarna, tugas-tugas sadayana ngartos. Dan Ibu, kanggo bantosanana cekal sakieu wae, punten lamun aya bahasa anu kirang beunah nya hapunten oge atos ngawaga waktosna. Abi bari